Medana, aya angkot mah jauh dekat 2000, aya neng mah jauh dekat selalu di hatiku. Aduh, bos. Beneran. Mangga cari kere bos, itu bos. Taruh kawae. Cari kenal itu mah. Sok cari ka urang naon? Iya, Bos Idan ya. Abdi teh nuju galau, mantak cicing wae di dieu nama. Pamajikan can boga pagawean ngan saukur ngangon di ditu. Aya moal nu daekeun ka abdinya juragan. Atuh jadi jelema mah putus harapan gitu atuh. Yo, contoh ya pas aing yo. Nah, Awak gagah yo, siga Gatot Kaca. Hah? Ieu lahan loba tuh. Ini mana-mana lahan aing aya. Teu percaya di rumah aing di ditu di tengah imah yo. Pat ambaraya sertifikat pinuh. Kamari ge poho eta ku budak pake mungkus bala-bala. Kita contoh pas aing rumah. Ulah sok putus harapan di ditu mah. eta sertifikat loba kitu. Pamajikan ge moal teu buricak burinong jiga kica-kica jigana teh. Tubuh eta teh gimana? Harua aing kos sia. Teu boga aing majikan mah. Kumaha ada urang harua wae gimana? Jadi tengah jamin tanah teh. Kawewe mah. Tengah jamin. Tapi tenang. Aing mah yo moal lagi bak kena awewe. Kawewe mana? Aing boga inceran yo. Randa anyar pat bah nol. Wih, Bujur gede. Susu. aduh, Wah, mantep. mantap. Pokoknya mah mulai lagi aing belum majikan lah. Mulai lagi. Aing balik lah. Mohon. Penting ngobrol jeung Siap. siapa lah, mau jadi duit lah. Ya. Salam. Ieu teh hirup asa gundah gulana kieu. Coba tetangga usah potong-potong acan. Hayang curhat ieu teh. Curhat ka saha atuh? Kira aku kudu kagebog jauh mah. Kamarana atuh ieu teh? Garam teh ieu. Aing sih aja kenal aja, ngelamun serangan wae, Wah, kebenaran aja. Kali aja ya. Hayang curhat ya. curhat aja, Heeh, ayo curhat ya. segala curhat si aja, namun sih dia nuker galau gitu cai teh. Puguh heueuh. Cerita habis om. Mani galau ieu teh hirup teh gundah gulana kieu. Apal sorangan pas ditinggalkeun ku salaki. Salaki anyar ninggalkeun. Setau sedih je. Coba usum hujan. Sare sorangan eta riris kabulusan sabantu teh ge ce. Oh salaki pada salaki mun tiris. Ai tenteng balocong. Sudah teh salaki tiris teh. Atuh neangan deui. Nya puguh ce. Obah sih nu hayangan mah. Bos Idan, si Jarwo, Bandar Kebo apa teh si Jarwo tuh? Bandar Kebo teh ya. Oh, eta. Eta mah tuh jelema. Aya atuh ce. Main daek eueuh akadinya Nah, mah. heueuh sih jelema aya mah jangan beunghar. Tapi hate uingna can daek ce. Can bisa narima si jenat, ingat si jenat. Oh ada anyar keneh teh mun si Jot. Acan 77 na acan, jenat teh ninggalkeun teh. Cing sabar ce lah nya. Wayahna lah eta riris teh mah lah. Da usum hujan. Bukan kompor kegepan sugan kompor ce nya. Ece mah. Ayo iya lah ce abi rek ka sawah teh Oh, poho. nuhun cenah isni pangnya urang ke kumah itu da. Kumahan sabar saburu ngantri itu dicai. Ka sawah itu neang caroge ngebot karunya serangan euy. Eta ya buat. Aturun ya.
kukumbah neng. Nya kan menuju ke Kumbah. Giring calik Mana pasti mana kan? tas ngangon tadi itu neng. Ayo beja cenah neng tas jadi randa. Puguh Kang. Salaki kalah ninggalkeun coba ieu ngorak keneh abdi geus ditinggalkeun ku salaki. Sedih aya kudu inget-inget tadi mah Kang. Amun kitu mah meureun tiasa engke malam minggu amang akan. Emang enggak wae beda amang mah selalu ngalarang. Ya amang tadi itu malam Sok, minggu. emang diantos amang mah. Enak bade naros ya akang neng. Taros wae tadi geus naros akang mah. Naros naon sih? Naon bedana neng jeung angkot. Aya wae nya jelas beda tuh nang angkot mah. Ye, bedana aya angkot mah jauh dekat 2000, aya neng mah jauh dekat selalu di hatiku. Masya Allah.